Jaga candi kawitan kurang di berbaris lah. Cobi si ngelempang kumargi upami baris berbaris kalah lempang katingalin. Siap. Senyum atuh ulah baraeun wae kapan dia teh nuju hut kemerdekaan. Siap. Siap. Lencang kanan gerak. Alhayeun Gusti teh lencang kanan la ilaha illallah. Nah geuning diseretkeun dia atuh Gusti teh. Nah la ilaha illallah. Tahu upami lencang kanan ya. Cobi tak ieu teh ka dieu, tak ieu ka dieu kanan. Katuhu. Tak ieu teh nya ka dieu. Katuhu. Cedoh katuhu. Siap. Denok kada hilap. Lencang kanan gerak. Alaya dengan kadinya kadieu sumuhun kadieunya kakatuhu tah kakatuhu tah eta. Oh lepat. Nah cobi ayeuna mah sing raras kadieu kakatuhunya sok. Siap. Lencang kanan gerak. Enak kadieu sanes kadieu. Ayo aduh Gusti teh Allahu akbar. Kumaha atuh ieu teh ibu nin kumaha atuh ieu teh geuningan lepat tuh ainya. Aku margi pangeuten damiatos pokona mah ayeuna mah anu raras. Siap. Tah kitu geuningan. Lencang kanan gerak. Alhamdulillah tegap gerak. Alhamdulillah ayeuna pangitunnya parantos siap tegap. Ayeuna mah panginten urang nepangkeun kumargi urang teh warga Cibogor bersatu. Ieu teh warga Cibogor sadayana. Cobi tipali ditu anu jangkis sananya sok mangga kapayun urang ditepang. Siap Mang Anu. Nepangkeun nami abi icoh. Tah ieu teh cenah teu icoh, sana ieu teh warga Cibogor. Sanesa sahanya ulah disaha-saha. Terasa lajengna. Sadaya ulah disasa masih kena warga Cibogor teras mangga kapayun. Nepangkeun nami abdi inem cenah geuningan ala seinem geuninganannya inem mangga kapayun supados pada uninga ka sadayana so. Alah sobi kapayun aya kene sobi. Nepangkeun ieu neng denok. Geuningan ieu teh neng denok nepangkeun urang Cibogor kene ieu teh neng denok teh. Tah panginten parantos sadayananya. Oh dasan? Oh ayo manawi teh ke atos. Ayo ari dalang mah panginten Mang Anu da atos spiralnya janten teh kada dalang naon alah eta mah pirang aduh Gusti teh pirang cenah eta mah sanes spiral cobi kepan pirang mah atuh ibu dalang naon cenah eta mah piring anu badag alah Mang Anu eta teh naon atuh cenah anu kitu teh hidung ala jeung naon cenah jalan tol eta mah
kumargi parantos Jepangkeun teu acan sanuk-sanuk pangetennya kasadayana dah moal aya tungtungna. Ayeuna mah urang diistirahatkeun heula kumargi teu acan sanuk-sanuk pangetennya. Sok diistirahatkeun lah. Arantosannya istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dina wangi ieu panginten tiasa ngareulah-reulah dina raraga HUT RI anu ka-80 atuh mudah-mudahan warga Cibogor bersatu sing langkung bersatu pangintennya Bapak Dadang tah kitu ulah foto jaya utamina urang parantos merdeka alhamdulillah nganuhunkeun panginten ka para pejuang anu parantos merdekakeun urang sadayana ayeuna alhamdulillah sok sanaos panginten nya panginten padarang teu acan tiasa anu naon aya kitu teh karaos ku urang panginten nya anu kamardikaan tiasa aya nya kitu teh mudah-mudahan lah Cibogor anu bersatu langkung bersatu sanes kitu anu dipalengker Allahu Akbar nah geuningan kadon nyarang se ieu teh aya manawi teh geuning sarigepnya ai geuningan astagfirullah kumaha atuh min atuh kumaha atuh sapertos lap seseuheun aluh sok ngisieun mangganing aya Ibu Haji aya Enin aya Bapak Dadang aya aku deh sadayana cobi alah ieu kumaha ngisieun sok ayeuna mah arang lagu kawas aya kitu teh culdog-dog tinggal igelnya geuningan pan urang teh gaduh kewajiban ulah sok hilapkeun ka WJ masa ayeuna mah anggo dianggo siap tepangkeun urang teh gaduh katiasa gaduh anaon teh anu terpendam panginten nya sok ayeuna mah kapayun anu satia-satia saheula soba mangga bade kapanan sok kapain cobi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya abdi pada nyanyinya karupingkeun nyanyinya aya deui teraskeun aya deui teraskeun aya deui teu aya deui cenah Gusti teu aya deui bade kumaha atuh ieu teu aya deui cenah aya tos teu aya mah bade dikumahakeun atuh nin bade dikumahakeun pami tos teu aya mah nya teu aya we panginten manawi atuh cik sugan pas manawi anu sanes anu cobi lupa lajengkeun kumaha lupa terus lupa dah Allahu Akbar eta geus kana lupa cenah Ibu Haji alah bade kumaha tuh ieu nya anu hiji tadi teh naon teu aya deui anu hiji deui alah ai tos kitu udah kumaha berang wae nama urang sadayana nya kupikeun nya abi tiasa geula ieu bade oksigen heula sakedap haus Bu Haji haus budalang haus mangga geura heula lagi heula ada pilih tengkeng ngileueun sareng sedotana siap Ibu Haji aya Ibu Haji aya cenah Bapak Ano tilil eta Bapak Dadang aya gitu Bapak Dadang aya alhamdulillah tilil cenah Ibu Ketua ya Ibu Ketua aya keneh aya tilil Ibu Ai aya alhamdulillah Ibu Ati oge aya alhamdulillah Ibu Kuwu aya Ibu Kuwu
kawinan bapak poe salasa beja-beja aduh aduh bapak lah adua hatur nuhun boga anak kesrean aduh si bapak nganyeri kama eta bapak mah suka-suka jeung ora aduh eta si bapak nganyeri kama bapak mah suka-suka jeung ora la 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 kokang kakurang gaji sabulan teu nyukupan tungtung aku dah gade bari jeung capek hati udah geus numpuk di pagade la 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 geneak gadekeuneun payaputus teureun geus listrik jeung sakola unggal bulan teu boga kayan nu ngabecaan mun buka peluang make KTP nurutan tatangga ka kos si pak aduh alhamdulillahnya capek gini ya Allahu Akbar mung sanes palawargi aya pamulut lagu saur teh di nin mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan hoyong karemong kaya saur teh nya sok atuh mangga karemong kaya cenah dipajengkeun sok oh haus cenah ceu ico haus biasa tapi nya eta nyedot sok mut biasa biar disok tina selangnya alah sok dikocorkeunnya biasana oge atau tina gentong geuningannya Nonton jorok ka saha atuh saha kitu mah. iya karemong kaya sana siap Mangga nyangakeun ka Bu Haji. Kasadayana wae nya ieu mah. Ai saya mah henteu pengetiasa mah teu abdi teh nya Bu. Ieu mah ngahibur kasadayana. Duh aduh karembong kaya diam mata kagagan baheula kerja manehna karembong teh jadi saksina
alhamdulillah panginten ti kawitan nugi ka akhir mudah-mudahan si jatan pangumbarah mana dina raraga panginten ngareuah-reuah HUT RI anu ka 80. Mudah-mudahan Desa Cikadu khususnya Kampung Cibogor bersatu sadayana pangintennya. Siap. Salamir, sawer.